Carita kabayan ieu loba pisan maknana. Anu tos ku kabayan kaalaman pasti ku arurang ge pernah kaalaman. Intina arurang kudu bisa ngiklaskeun naon anu Gusti Allah takdirkeun. Kamana itu kamana kudu neangan. Naon deui? Ada yang lupa aku. Nya. Jangan lupa menyaksikan ya. Enak pada maminya. Mah kakak pada sumping ambu. Oh, atuh eta gerak beresan di payun pabalatah isin. Nya ambu. Teng si kabayan pangcanda ka buminya biar si abana ngambek. Muhun ambu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng, akang gak ada sindiran kangguan neng. Akang mah jago sindiran wae. Leres neng, Cik naon si sindirana? aya lanting, aya kayu. Akang noting, ngetot yuk. Akang bahasa naon eta? Itu mah teu ngarti. Bahasa Inggris katanya. Cik naon hartosna? Hatos nate. Akang, hirup akang. Tak aya hartina kanggawan nyi, tanpa nyi. Si akang mah gombalnya kak itu. Leres eta mah. Akang mah omongna nyata, sanes gombal. Neng, abah kumaha? Awal masih kena gitu kang, cantiasa nampi akang hubungan sareng itu. Jadi abah lebih milih Ateng daripada akang. Mohon kang, kumahanya? Nah akang gak bingung neng. Mau dipaksakan, dah mau leres. Hari akang mundur, akang tetiasa nyi. Akang kudu pisah sareng nyai. SMS bisa ya tanyi. Oh iya, si Nina naraskan aja tuh kamari iteng pake. Oh nyatu. Kosong ini kurang aweh yuk. Ayo beli si abah ambek. Ayo tuh. Tadi si Ateng nanyakeun. Tadi ge aya si Atengna di imah abi. Bener, dek balikan jeung si Ateng. Terus si kabayan kumaha? Ya udah kumaha atuh, ai hate mah teu bisa dibobodohan. Mun itengnya anak Kang Ateng kumaha? Teu kuna naon Iteng, Nina mah ngadukung Iteng bade kasa oge asalkan Iteng bahagia. Pokoknya Nina.
nikah si Ateng. Terus alias ambu kan itu nu bade ngajalan kena oge. Ah, mana mah sokawan wae tak kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang. Selamat Jang, kumaha damang? Sama. Tetehna ya, Jang? Aya kalau buat datang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Si Kasep. Kalau betul Kasep. Atur nuhun atuh, Bah. Ambu, iteng ya si Kasep. Nya, Bah. Sahabah. Ateng. Ambu, kumaha damang, Bu? Ah, gitu we. Geroan si iteng Ambu. Mun bahas kedak. Upami di Widian mah, Bah, Ateng teh bari ngajak iteng jalan ke kota, Bah. Teung kita si Ateng. Nya iteng ieu si Kasep ngajak iteng jalan-jalan ke kota. Mun iteng kumaha kersa jalan-jalan sareng Abi? Duh, kumahanya? Itu mah hoyong tapi bisnis ambu teu ngijinan. Sok we iteng ayeuna mah siap-siap ambu make ku Abah. Terus Abah, hayang izin ke ambu heula. Rasa mana itu? Ambu, ieu Kang Aping bade ngajak jalan-jalan ke kota, wios ambu. Rek naon atau jalan-jalan ke kota sih gak rek di jajanan we paling suka bayan bade ka dieu bade ngajak lala-jolayan tancap di lapang desa. Mun ambu kan ke kabayan mah anjing ngomongnya ka dieu ge, hawatos Kang Ateng tebi-tebi terus kasumpi ka bumi. Ah, budak teh ngalawan wae ka ibun teh. Punten atuh ambu udah hawatos kumaha Kang Ateng. Nuhun ambu, moal lami dah. Keun atuh ambu izin karunya si Kasep atus ngareguan lami. Iya, Abah karuana ada nyari lagi dah. Kalian, kayak orang yang jakri. Ayo, Bah. Bayo juga nanya. Kabayan, tinggal di sana, ke lempang awe jeung lalaki. Mana, Din? Kurang mata ningali. Enya, jika nyitung jeung lalaki. Maneh mah pemanasan urang meureun, ame urang cemburunya. Lain kitu, kabayan, kurang ningali si itu ke lempang jeung awak lalaki. Tuh, si Eman ge ningali. Ingat gitu, Man? Ya bener kabayan. Gitu mah geus lah. Man, Din. Urang susulan we. Mun emang bener nyitung mah. Ayo, Bah. Iya. Jauh.
nya gening bener Nyi Iteng sarang si Ateng. Nah hanya Nyi Iteng sulaya kana janjina cenah tedaek jeung si Ateng. Tong ka goreng sampah heula kabayan. Supaya tanya ka Nyi Itengna, kuring mah. Iya kabayan. Ayo sini. Sini mah. Nina, kade heula atuh. Ayo naon, Dit? Pasti udah ngomongin si Iteng. Ya, nggak sah kayak mas. Kela. Dek nanya ke sesuatu nu penting, Put. Kalem ini buru-buru. Iya dek nanya si Iteng lempang jeung saha apal teu? Eta si kabayan karunya kabogohna. Aduh kateuing atuh. Emang ngali di mana sih? Eta jalan belah ditu. Oh, nggak sah ayo di denya sih di mah. Riweuh. Guys, tenang aja si Itang. Itang. Geus lancar pokona mah. Iya, atuh nih kana. Sagancangna cenah cek Cing lancar we. Amin ya. Ya, siap. Berarti rezekinya. Enggak tiris euy. Eta tak kabayan nu kamari jalan jeung si Iteng teh. Oh heueuh eta, hayu urang sampeurkeun. Hayu sampeurkeun urang gelut. Geus lah antepkeun we. Teu bisa kitu kabayan. Kunaon nama kamu kan kitu? Masalah non, itu baturan aing. Mana ngarebut si Iteng si kabayan? Da urang mah teu ngarasa ngarebut si Iteng. Mana kalau Baik, urang nu mah kitu su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non tadi kabayan. Bade pendak sarang Nyi Iteng Abah manawi Abah ngawidian. Sok ku Abah diizinan kan ulah leuting Abah teu beuki. Tuh si kabayan. Jangan kabayan. Mah ka jurang heula carita kali ieu urang jurang sendiri. Nuhun Ambu. Teng, itu diharap si kabayan. Tos lami Kang? Nembe Nyi. Nyi Iteng nuju naon? Aku juga beres Kang. Hapunten, ya Kang bade naros. Ai Nyai kamari jalan-jalan sareng Ateng. Soalna Kang kamari ningal di saung, terus ku Akang tuturkeun. Iraha Kang, Iteng mah kamari teu ka mana? Ulah ngabohong Nyai kamali, da Akang mah ngambek mun Nyai jujur mah. Nya hamputeun Kang, Iteng kamari jalan sareng Kang Ateng. Duh Nyi teuing-teuingeun ka Akang. Kakak deh hampunteun Kang, Iteng teu tiasa ngabohongan hate sorangan. Kang kabayan ulah bendunya, Iteng teu aya maksud nanaon. Sanajan Iteng teu tiasa ngabohongan hate sorangan. Nama Iteng jujur Kang. Nuhunnya Akang sang ieu geus bae ka Iteng. Tos tiasa nerima Iteng. Iteng doakeun Kang kabayan nemu jodoh nu pas nu leuwih di Iteng. Terus Nyai karek nyarios ka Akang ayeuna. Nya Kang, Iteng lepat, Iteng butuh waktu. Ari amun tos pancek mah Akang ge narima, tapi Akang atos kecewa ka Nyai. Da ai kanyaah mah moal bisa dipaksa nanggeus we kieu mah. Ku Akang doakeun Nyai cing jadi keluarga nu bahagia. Amin. Nuhunnya Kang, Akang ulah aos ka Abdi, ka Abah, ka Ambu, jeung ka Ujang abdi-abdi. Moal Nyi da bade dikumahakeun ge keluarga Abah mah tos dianggap keluarga Akang. Nuhunnya Kang, sakali dia hampura.
Nanti satu nyi akang bade pamit. Kayak itu yang ke Abah, Ambu, iya kabar dari UI. Bah, Bu, ini bade uihnya. Assalamualaikum. Nuhun Abah, Bu. Berat hati ieu jadi berat, saprak anjeun minta pegat, cinta nu jadi duriat. Itu kabayan. Mana? Itu. Kabean ka dieu. Kunaon kabayan. Baik ti masih teng teh asa jiga nemu yung kitu. Nya eman kuring diputuskeun ku Nyi Iteung. Waduh, jadi benar kemarin teh si Iteung lempang jeung lalakinya. Bener Din. Jadi Nyi Iteung milih lalaki eta. Sing sabar kabayan. Eta geus takdir, kudu sabar, ikhlas. Da lalaki mah ditarima sila, ditolak ulah maksa. Loba keneh kabayan awewe mah. Aya tuh si Euis can boga kabogoh. Ah, embung jeung si Eis mah. Nah, ambung pan si geulis. Da kuring mah bogor ge ka Nyi Iteung. Kenalan heula we atuh, sugan we cocok. Ah, kumaha engke we lah. Umatnya kabayan kudu kenalan jeung si Euis. Balik yuk geus penting. Ayo. Ya. Nuhun nya marane geus bageur dek ngabaturan kuring. Ya kabayan santai. Nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, balik ti imah Nyi Iteung teh meni murung kitu. Kunaon kasep sok carita ka Ambu. Abi diputuskeun Ambu. Diputuskeun kela-kela caritana urang ngagoran si Abah. 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 Aya naon Ambu meni rariweuh kieu? Nya abi ge rewa si kabayan cenah diputuskeun ku si Nyi Iteung. Kumaha caritana kasep? Jadi kieu bah. Kamari abi ningal Nyi Iteung jalan-jalan sareng Ateng. Terus abi teh ningal langsung ku abi dituturkeun. Kabesokanana abi langsung ka rumah Nyi Iteung. Terus Nyi Iteung teh ngaku bahwa Nyi Iteung teh jalan jeung Ateng. Tapi ujung-ujung nama Nyi Iteung teh ngaku. Soalna cenah naha mutuskeun abi teh gara-gara Nyi Iteung tos teh nyahdi ka abi. Nya teu naon atuh kasep ari kitu mah da lain jodoh. Cing sabar, cing ikhlas, da awewe mah loba jodoh moal ka mana. Nya bener cek Abah oge. Ayeuna mah geura salat terus tuang. Ambu tos masak asin peda sareng sambal peutik ka beuki kabayan. Juk ayeuna mah geura ka dapur. Nuhun atuh Ambu. Dedeh pisannya si kabayan. Soalnya sama si si Iteung menjadi pertarungan pisan. Watir pisannya jabaning si Iteung isukan nikah. Kabayang sih kumaha perasaan si kabayan. Karunya pisan. Sok atuh Euis deketan si kabayan kan anjeun resep. Alim, isin si kabayanan nuju galau kitu. Sok cobaan heula atuh Euis. Punten Kang, nuju nanggung ngalamun teu sieun aya juri. Euis tas ti wana wengi-wengi tos wengi oge. Ieu Kang, teh perkara balik di ulin. Duh, tos wengi kieu. Hayu ku akang nganterkeun. Teu naon Kang? Teu saweos atuh.
kunaon hatu galau? Biasa we gara-gara Nyi Iteung. Kunaon Nyi Iteung? Nyi Iteung teh sekarang rek kawin ya jeung si Ateng. Nuhun. Akang kumaha? Ya, cuma kieu we biasa kumaha deui ya da. Yang sabar ya Kak. Teh jadi dek kawin jeung si Ateng teh. Nah jadi atuh Jang, katos dipersiapkan kabeh. Tapi ujang mah yang teteh jeung si Kabayan. Tapi teteh hoyongna jeung Kang Ateng. Emang kunaon kitu Jang? Kan si Abah ge geus setuju. Nyanto satu kumaha teteh. Ayo atuh Nina puput. Buru empangna bisa kaburu beak yo idangana. Kalem atuh cucu. Pan ieu kedang dan heula sugan we di kawinan si Iteung teh. Happy jodohan. Kalau mah cucu ya tinggal di kerngalapan sendal udah dipakai ke sawah ya. Dasar sendal nu kitu pakai sawah. Ayo. Ois. Kabayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tas siap. Atas Kang ieu bade pamitan heula ka Abah sareng Kangbu. Ari Akang geus siap ningali Neng Iteung sareng Akang Ateng nikahan. Ah, euis mah sok ngagoda wae nya Akang mah kuat atuh pan Akang tos aya gentosna. Anu geulis, soleh, bager deui. Saha Kang gentosna? Nya euis atuh gentosna. Ah, Akang mah bisa wae. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Jang, Abah kawinkeun budak Abah Iteung jeung Ujang dengan seperangkat 10.000 opat dibayar tunai. Tarima bikawina sareng Neng Iteung ku seperangkat 10.000 tilu dibayar tunai. Kumaha pawargi? Sah? Alhamdulillah. Cek urang mah mending kene si Kabayan. Dan tentu orang kota mah bawa boga bangga jeung kota. Tong saja nani jika apa wae orang kota kumaha. Aya patoto sudah kita ngadamu. Dan kitu patoto sinang lima eta teh sirik jalan kawin teh. Cek saha dita urang mah teh sirik. Yanto hari itu saha orang boleh datang ke undangan itu. Oh itu teh Om Jack, orang Amerika, kenalan sama Bapak Natung. Ada kenalan Nani? Ari maneh kenal kitu kanu bodas, jangkung, irungna mancung kitu. Kenal tuh Nani. Kenal tuh orang berwanilanya. Soal modal kerdi tariangan ala barat sok. Om Jack, kumaha damang? Alhamdulillah damang Yan.
Yang tau kumaha ada mang? Alhamdulillah. Ya nani bade kenalan. Oh, hayu atuh. Yuk. tua muda embung kaelehkeun koko boya Oke, tayo tanam teh. Oh, iya nani teh. Ento era tapi nah bisa yang bahasa Sundanya. Di Tosila di Bandung. Daku sabab jadi dosen di UPI. Atak bisa nyarios bahasa Sunda.